Mak, mak. Coba dia gandeng. Kebiasaan mu mak. Nu mak aing mah. Pokoknya mah yang nonton Coldplay mak. Naon deui coba eta Coldplay? Hah? Dia sok kayak bae oh. Konser mak, konser. Atau tinggal nonton dia ka ditu. Inan kudu mamarahankan aing. Atuh moal bisa mak. Patupan kudu meuseun tiket heula meureun. Kaheula. Ai dia kumaha ieu tadina? Hah? Konser band mak, konser band luar negeri. Geus terkenal deh pokona mah. Emang nu kumaha coba laguna? Nyaho dia. Anu pokona mah teh nyaho kemot ge. Makan deh yang nonton. Tolong aja sadia. Nonton konser ongko teh nyaho laguna. Ih aing mah aing mah geura ge mak. Aing babaturan kemot ge mareuli mak. Teh aku kemot henteu. Sabaraha kitu harga tiketna hah? Murah mak, ngan 10 juta doang hijina. Untuk dia ngabeledug. Duit di mana dia sakitu? Gas. Dia tah. Mumpung dia di dia, pangmalikan mak santan karai tah. Pabulang naop jeung dia bae jajan. Tapi mak, gas, mabur. Garieung aing. Codblay. Ngarti ge henteu. Pa, kumaha? Menang teu? Encan mah masih dalam antrian. 2 juta orang di depan Anda cenah tah. Awas bae pokona mah mun teu kabagian tiket. Talak 3 bae aing sakalian.